Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Geus ito tong ngomong wae moal aya anggeusna atuh meureun. Moal gerek dahar teh. Ceuk Juragan Pardi terus nangtung muruka patengahan. Dituturkeun kunu sejen gek dariuk ngariung meja makan. Breh katempo kadaharan geus ngabarak rupa-rupa. Aya goreng hayam kampung, goreng mujair, pais peda, tahu, tempe, sambal tarasi we sacoet jeung lalab ngora sabaskom ditambah ku sangu boda saboboko. Ya atuh ari ningali kitu mah dekul bae sararea dalahar balake cerakan. Sabot keur kitu torojol Dani jeung Sarip anu kakara balik di toko. Barang ningali aya Neng Lisna jeung Indra salakina duanana kacida ngarasa bunga. Da puguh geus rada lila teu panggih. Nya satuluy namah Dani jeung Sarip terus bae milu ngariung. Kaparengan harita teh geus lapar. Sabab ti tadi can keburu dahar da puguh teu ari ku barang gawe anu balanja di toko teu weleh juljol bae daratang. Sanggeus rengse dalahar harita dariukna parindah deui ka hareup. Rung ngarobrol silih tempas. Sakapeung bari diselang ku sareuseurian. Katempona sararea barungah pisan. Itu kaayaan kula warga Juragan Pardi mang saharita. Kocapkeun isukna kirawan cihaneut moyan. Neng Lisna jeung Indra keur ngarobrol di kamarna. Ituna teh bari jeung dangdan sarta sasadiaan. Lantaran poe eta arek indit deui ka Bandung. Ari sabab dina peuting engke Indra teh kudu miang ka Surabaya. Neng Lisna paromana katara rada alum, anu tadina katempo gumbira ngadadak ngariuk da puguh hatena mah ngarasa berat. Samalah lamun bisa nawar mah embung ditinggalkeun kudu jadi salakina. Tapi sanajan kitu, Neng Lisna sadar sarta ngarti kana kayaan. Da puguh Indra teh boga tanggung jawab pagawean anu teu bisa ditinggalkeun. Lisna bojo akang. Wayah nanya kanggo sementawis mah urang teh kenapa pisah? Kade teu kengeng sedih, teu kengeng seueur ngalamun. Cing sabar sarta tawakal. Margi angkat kaditu sanes bade senang-senang sorangan. Tapi niat akang teh rek usaha. Nyiar kipayah kanggo nyumpunan bubutuh urang duaan. Omat jaga kesehatan, sareng jaga jabang bayi anak anu aya di jero kandungan. Eta teh darah daging akang anu jadi bukti nyata tina buah kacinta urang duaan. Ceuk Indra bari gap nyekelan leungeun Neng Lisna menip page. Siga anu embung lesot. Ari Neng Lisna katempo panona carinakdak pinuh kuci mata. Kang Indra, mangga Kang bade angkat mah. Tong salempang sareng tong hariwang. Sagala rupi cariosan akang ku abdi bade ditumutkeun. Tapi omat, lamun tos aya di ditu akang kadenya ulah sok bangor. Ulah sok heureuy ka istri anu sanes. Akang kedah sing emot lamun di dieu abdi ngantosan. Jawab Neng Lisna sorana kadenge dumareuda nahan kesedih. Nya moal atuh akang mah moal heureuy ka istri anu sanes. Nya kanggo naon atuh? Sareng deui akang mah teu ngagaduhan niat bade ngaduha hate. Margi rasakannya sareng kacinta kitu di jiwa raga akang. Sadayana mung kanggo salira Neng Lisna anu geulis bojo akang. Ceuk Indra bari seuri teu tela dina palebah ngaluarkeun jurus rayuan mah. Pinter pisan abong-abong kasebut jiwa lalaki meuni araramis ngomongna teh. Kadengena matak tiis kana ati, matak nyerep kana rasa. Ya nuhun atuh pami kitu mah Kang.
Tapi kade ulah ngebohong. Itu cek Neng Lisna bari imut meni manis. Nya moal atuh akang mah moal ngabohong. Kira aku teu percanten kana kasauran akang kitu. Jawab Indra bari terus ngarangkul awak Neng Lisna. Dia usapan bangun anu deudeuh pisan. Nya keur sakedapan mah duanana silih rangkul silih cacapkeun rasa kanyaah. Insya Allah abdi percanten kana kasauran akang. Sareng abdi oge janji seja setia sareng satu kasalira akang. Saupami di ditu pada melantos rengse omat kedah enggal wangsul. Mangga, tangtos saupami pada melan parantos rengse mah, akang oge enggal wangsul. Margi kanggo naon lambi-lambi di ditu, dateng gaduh kaperyogian anu sanes. Nya mending oge wangsul supados enggal tepang deui sareng salira, sarta urang tiasa sasarengan deui. Indra terus ngalesotkeun rangkulan. Rangkulana, Neng Lisna rumenghap narik napas jero karasa berat pisan rek paturai jeung anu jadi salakina teh. Lisna bojo akang, ulah hilap doakeunnya, sangkan pada melan akang teh aya dina kalancaran. Sarta dipaparin kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Kang Indra. Beral pami bade angkat mah ku abdi tangtos didoakeun. Mugi aya dina kalancaran sareng kasalamatan. Sarta ulah aya halangan sareng harungan. Salamina sing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa. Sakitu doa ti abdi mah. Walau Neng Lisna bari maksakeun imut ngajurungkeun sarta ngadoakeun ka Indra anu hari tarik miang. Sanajan nya ngarasana langsa tapi sabisa-bisa nahan cimata lantaran lamun ceurik sieun jadi panghalang kana pamaksudan anu jadi salakina. Nuhun atuh pami kitu mah. Doa urang duaan mugi jadi ijabah kumantena. Ayo atuh ayeuna mah urang kaluar, urang nepangan bapa. Ceuk Indra ngajak kaluar. Neng Lisna ukur unggeg nya geus kitu mah terus keluar ti kamar rek nepungan juragan Pardi anu keur aya di tepas. Samalah keur ngarobrol jeung Dani Sarip katut Neng Eva. Ama, sauna teh ieu Kang Indra bari angkat. Ceuk Neng Lisna bari terus gukik Dariuk. Oh, jadi rek ayeuna indi teh jang? Tanya juragan Pardi bari neuteup ka minantuna anu katempo geus sagedang dan anu sejen harita bareng ngareret. Sumuhun Bapak abdi teh bade teras ayeuna, tah kumargi kitu saja mundut pidoana ti Bapa sareng ti sadayana. Ya teu nanaon atuh ari kitu mah. Sok kaditu ari rek indit mah ku Bapa jeung ku sarariatang tu didoakeun sangkan aya dina kasalamatan. Sumuhun hatur nuhun atuh Bapa pidoana. Kang Indra tong hilap oleh-oleh nanya Kang, kanggo abdi. Dileungkeung harita Neng Eva milu nimbrung. Mangga insya Allah, mung hoyong oleh-oleh naon atuh Eva teh? Jawab Indra bari melong ka Neng Eva. Hanya naon we atuh teu langkung Kang Indra oleh-oleh nama. Oh gitu, siap pokok nama beres lah. Walon Indra bari ngacungkeun jempolna. Rineng Eva nyerenge seuri. Mangga atunya kasadayana. Ayeuna abdi bade mios bilih kabujeng siang teuing. Bapak, Kang Dani, Kang Sarip, itu deui Eva dikantun heula. Mugia urang saenggalna tiasa ngariung deui. Ceuk Indra harita amitan rusong ngajak sasalaman ka sararea. Nya sok atuh kaditu ari rek indit ayeuna mah. Kadi umat sing ati-ati di jalan. Sarta ku akan didoakeun cing salamet. Nya sing salamet Kang, sarta sing aya dina kalancaran. Ceuk Dani jeung Sarip harita bari sasalaman. Mangga hatur nuhun Kang. Walon Indra nya sanggeus kitu mah jerut turun ti imah sarta dijajabkeun ku sararea nepi ka buruan. Sup Indra kana mobil anu geus ngajagrag gerung dihirupan. Sorog Neng Lisna ngadeuketan terus neuteuk menik antep. Katara panona ngembeng ku cimata
Sanajan ditahan-tahan oge tapi keukeuh cimata keluar masuhan TV. Lisna dikantun heula ku akangnya tapi ulah nangis atuh. Ceuk Indra bari ngajak imut munggu hatena masarua ngarasa berat. Wilujeng angkat Kang. Walau Neng Lisna bari unggeuk piceurikeun karasa geus nyelek dina tikoro. Geus kitu mah teu ngomong deui Indra terus ngajalankeun mobil nalalaunan. Leungeunna gugupai ka sararea matak nineung. Satuluyna mobil teh maju ninggalkeun buruan imah Juragan Pardi. Dianteur ku paneuteub Neng Lisna sakula warga. Beuki lila beuki jauh. Akhirna teu katingali mobil ngiles diteureuy ku pengkolan. Neng Lisna rumahu hatena karasa berat. Dadana asa eungap jajantung dumadakan jadi dagdigdug. Ratug teu pararuguh teu kawasa sari. Astagfirullahaladzim, kunaon ieu teh beut asa jadi teu paruguh kieu rarasaan teh. Beda jeung sasari. Neng Lisna ngagerentes dina jero hate, saditinggalkeun ku Indra teh beut jadi teu gernah rasa. Kawas aya kila-kila anu teu hade anu bakal kaalaman ku dirina. Neng Lisna can ingkah tina tempatna. Kalah terus ngajeng jenang tung bari ngahulang. Lisna geus tong ngajanteng bae di dinya. Ayo urang ka jero deui keun bae salake hidup mada geus tuluy tong jadi pikiran. Sanajan Indra eueuh oge moal mata keueung di dieu mah apan aya Dani jeung Sarip lanceuk hidup. Kitu deui Epa nu bakal marengan. Ceuk Juragan Pardi ngageroan ka anakna sarta nita asup ka jero imah. Neng Lisna ngaliuk tapi teu ngawalon. Lares teh Lisna, tong ngemutan bae Kang Indra atuh. Mending enggal hayu urang kalebat. Urang ningal bitong ngadamel ranginang geura. Ceuk Neng Epa bari nungtun leungeun lanceukna terus dibawa asup ka jero imah. Kebat ka dapur rek ningalikeun bito anu keur ngadekul nyieun ranginang. Ari Dani jeung Sarip terus arindit ka toko. Juragan Pardi leos indit ka balong rek neang anak lauk anu ti heula dipelak sakalian bari rek ngomean pager jeung Bang Ocin. Ti harita mitra kaum dangu. Neng Lisna cicing didinya sapopoe gawena babarengan bae jeung Neng Epa. Hampir tarapa jauh, dahar sare bareng, lamun ngarasa bosen sok terus arulin ka pasar bari balanja kabutuhan sapopoe. Terus nyimpang ka toko mebel boga lanceukna ngadon ningalikeun batur anu rek balanja. Wayana kitu Neng Lisna jadi kabebenjokeun, teu terus mikiran bae anu jadi salakihna. Gancangna carita sabulan geus kaliwat. Neng Lisna ngarasa betah aya di dinya teh da puguh ngariung jeung kulawargana. Kandungana geus nincak kana 5 bulan. Awakna lintuh bersih katingalina tambah geulis asa cahayaan. Kacaritakeun dina hiji poe harita teh poe Minggu pabebeurang. Dani jeung Juragan Pardi keur arindit ka kota sabab aya keperluan. Sarip keur tulas-tulis dina meja. Neng Epa keur masak jeung Bitoh di dapur. Ari Neng Lisna keur gogoleran di kamar bari maca majalah ditinggalian gambarna. Sabot keur kitu teu kanyahoan ti sisi kasur aya anu ngarayap sato leutik hideung buluan meuni rancung matak ti kagilaeun. Beuki lila ngarayapna beuki ngadeuketan. Terus ngagarayam kana baju. Mimitina mah teu karasa Neng Lisna jongjon bae anteng maca majalah. Tapi bareng keur kitu aya anu ngagarayam kana siku. Barang direret teu tela geuning hileud hideung sagede curug. Ningali kitu Neng Lisna ngagurubug reuwas terus ngajerit bari ngepeskeun leungeunna. Majalahna oge nepi ka ngacleng. Aduh! Neng Lisna ngoceak awakna ngudupruk suku karasa nyeri. Ari hileud hideung anu tadi katempuk keur utek-utekan dina luhur kasur. Ngadenge adina ngajerit Sarip anu keur aya di hareup meuni ngarenjag.
terus ngabretek lumpat muruka kamar gok amprok jeung Neng Epa katut Bito. Aya naon Kang? Sumuhun aya naon Aden? Cek Neng Epa jeung Bito katempo bangun anu reuwas. Duka teuing atuh hayu gancang urang tingali. Jawab Sarip terus kebat muruka kamar adina. Barang gok kasampak Neng Lisna keur ngudupruk di handap bari muringi sendahan kanyeri. Lisna, cek Sarip gancang muruk adina. Kang Sarip, aduh tulungan abdi Kang. Kunaon atuh Lisna teh? Nuhun teteh kunaon atuh? Cek Neng Epa bari ngarontau kalanceukna. Itu Kang, itu. Walon Neng Lisna bari nunjuk kana luhur kasur. Ngadenge kitu atuh bareng sararea ngareret barang breh katempo aya hileud hideung keur kakarayapan. Alah, geuning aya hileud hideung dina kasur. Alah geuning nya Aden aya hileud hideung eta bulungna meuni siga kitu rancung. Enggal paehan Aden. Bito harita ngajerewet. Terus ngabiri gidig da punggung gila ningali anu kitu mah. Ari Sarip gancang ngarawel koran anu aya dina luhur bupe terus dilaan salambar. Geus kitu gancang dipake nyeumpal eta hileud. Rasa meuni genyal, geus kitu gancang dibawa keluar. Sanggeus aya di luar koran teh dibuka. Maksudna mah hileudna rek dipaehan lantaran bisi ngarayap deui ka jero imah. Dasar hileud gelo sia make jeung asup ka imah hayang paeh sia teh. Itu cek Sarip bari muka koran. Tapi barang berai dibuka hileud teh eueuh teuing ka mana. Sok padahal apan tadi teh hileud diceumpal samalah karasa genyalna. Tapi ari ayeuna beut eueuh teu puguh ngilesna. Nah ka mana hileud teh geuning eueuh. Cek Sarip bari ngabeber-beber koran samalah tuluy alakili kana taneuh. Lantaran bisi hileudna geus murag tapi teu tela eueuh. Lung koran teh dipiceun kana tempat runtah. Sarip sakedapan ngajanteng kawas anu keur mikir. Meh nah hileud teh beut ngaleungit. Sarip rada heran nyaksian kitu teh. Bareng jeung kitu kadenge Neng Epa ngagerwan, nya atuh gancang gura-giru nyampeurkeun ka sampak Neng Epa jeung Bito keur ngarereang Neng Lisna. Usabab sukuna nyeri teu bisa nangtung, nya atuh gancang regeyeng dipayang dibawa keluar ti kamar terus didiukeun dina kursi. Kang Sarip, aduh sampean abdi nyeri Kang. Tadi waktu turun ti jalikeun. Aduh, nyeri Kang. Ceuk Neng Lisna bari terus muringis. Cing ningali atuh Akang. Cek Sarip harita terus mariksa suku adina bari diurut lalaunan. Kang, nyeri Kang. Ieu mah mumuncanganna kedah diurut kanu tiasa atuh ieu mah. Kumaha atuh pami urang neang Aki Juha Aden? Bito mere usul sangkan yang Aki Juha tukang urut anu geus biasa sok dipentan tulung kurang dinya. Lamun seug aya anu labuh tijalikeun, misalah potong tulang jeung sajabana sok merenta tulungna teh tara kasasaha. Sabi Aki Juha teh, nah tiasaeun ngurut kitu. Ari Aden kan tenan we atuh si Aki mah tiasa ngurut. Samalah tos teu birek deui di dieu mah. Sajabi ti kitu si Aki mah ngagaduhan keahlian anu sanes samalah kasebat seueur katiasana si Aki teh. Cek Bito nerangkeun kaayaan Aki Juha. Ngomongna daria bari jeung pepeta. Nya naon deui katiasana si Aki teh Bi? Cek Neng Epa jadi rada penasaran. Ieu neneng si Aki mah puguh oge seueur katiasana salah sahijina tiasa ngurut, nganyam paparabotan, ngadamelan kecrik sareng jejer. Samalih anjeunna teh tiasa nyinglar dudu mah teu demit siluman genderewo jurig cai. Nya pokona mah anu kararitu ku anjeunna mah teu weleh tiasa disinglar. Cek Bito nyarita nemenin norolang kawas anu meunang ngapalkeun. Oh, danten kitu segala tiasa atuh nya si Aki teh. Laras kitu neneng.
Nyatu pamik itu mah enggal pangangkirkeun bi. Margi sampean abdi nyeri bilih kabujeng bareh. Ceuk Neng Lisna bari ngurutan sukuna anu karasa kalah beuki nyeri, asa jejedudan sigana geus mimiti rek ngabareuhan. Nya bi, gancang pangneangkeun atuh ka ditu. Tapi ari wayah kieu naha sok aya di imah si Aki teh. Nya atuh urang pilari we ka ditu anen mamanawian anjeunna nuju aya. Ya pamik itu mah enggal we atuh bujeng ka ditu bi. Ceuk Neng Eva nita bi ito sangkan buru-buru neang Aki Juha. Mangga neneng, keun atuh ayeuna urang teh angku bibi. Walon bi ito terus ngaleos rek neang Aki Juha. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun geus nepi. Kaparengan Aki Juha keur teu ka mamana. Harita keur diuk ngandekul di tepas imah bari nganyam boboko. Sampurasun Aki. Bito huluk salam bari dangtung di buruan. Sorana ngahajar ada tarik lantaran si Aki teh ceulina sok rada saliwang. Da puguh geus kolot tapi katingali jag-jag keneh. Kampes. Walon si Aki bari ngareret. Bito nyampeurkeun song bunjungan terus gek diuk dina palupuh teu jauh ti si Aki. Temel naon Aki? Puguh keur nyieun boboko Aki teh nyai. Nya cek pikir teh daripada ngajentul eueuh gawe susuganan we atuh ai geus jadi mah bobokona aya nu beuli. Apan lumayan keur meuli bako. Walon si Aki beri nyerenge seuri nembongkeun gugusi da puguh geus ompong. Pamik itu mah sae atuh Aki. Sareng nadai geuning Aki mah menit tiasaan. Nya bisa we apaan diajar. Dasar area oge lamun daek mah leukeun diajar tentu bakal bisa. Ai, hari nyai rek ka mana? Aki Juha tumanya bari neuteub. Puguh abdi teh ngahaja kan ieu teh made nempangan ka sarira Aki. Baru rek ka Aki nya. Nya harek aya naon? Nya asal reuwas Aki mah. Ceuk si Aki harita tumanya deui. Nyaman bobokona sok ditunda heula. Teu kedah reuwas Aki, margi abdi mah teu ngabantun bikarwaseun. Adeso teh maksad masa jamu mundut pitulung. Margi dunungan abdi Neng Lisna tadi sampeana ti jalikeun. Nah kitu Aki. Itu ceuk Bito ngajelaskeun pamaksudana. Ari si Aki unggut-unggutan. Kitu. Karunya teuing atuh tapi anak saha eta teh? Aki masak kakara ngajenge ngaranna. Sumuhun Aki tangtos we atuh nembean ngadangu oge. Margi anjeunna mah linggihna di kota. Ari ramana mah Juragan Pardi. Juragan Pardi. Ceuk si Aki bari jeung kurang kerung. Nuhun Juragan Pardi, putrana Mbah Atma almarhum sareng Ambu Iso. Ceuk bi itoh ngajelaskeun. Lantaran kawasna masih Aki teh geus pohoeun. Yang Pardi anyaknya Mbah Atma. Apal atuh Aki oge tapi poho deui da puguh geus lila terang ngajenge bejana. Nyoset teh bahula baheula. Lamun kitu mah ayo atuh urang ka ditu ayeuna. Tapi ke jagoan sakeun jeung Aki rek bebeja heula ka sinini bisi nyangan. Ceuk si Aki bari jung nangtung terus asup ka jero imah rek bebeja heula ka sinini. Anu harita keur ngajemprak di dapur. Bari mesekan sampeu keur diseupaneun terus si Aki bebeja sanggeus diidinan gancang kaluar deui nyampeurkeun ka Bito. Ayo atuh nyai, urang injit ayeuna mah. Mangga Aki. Nya geus kitu mah beral duanana laleumpang. Aki Juha teh heula ari Bito nuturkeun sanggeus aya kana sawatara waktu anjog kaburuan imah Juragan Pardi. Nya terus arasup sarta dibagiakeun ku Sarip kalawan Somea. Geus kitu diajak ka patengahan. Kasampat Neng Lisna keur diuk bari muringis. Mangga linggih Aki, atuh nuhun parantos kersa sumping ka dieu.
Cek Neng Lisna harita bari katempo rada muringis, geek si Aki diuk. Sami-sami nuho, Neng. Aki, ieu sampean abdi ti jalikeun. Abdi mundut pitulung ti salira Aki supados dipangalandongankeun. Margi karaosna meuni nyeri Aki. Cek Neng Lisna bari ningalikeun sukuna nu karasa nyeri. Samalah ayeuna katempo geus mimiti bareu. Samalah teu bisa ditapakeun da puguh nyeri asanya nyautan. Aduh, karunya teuing. Nah ti jalikoh di mana tuh hidup teh? Puguh tadi Aki waktos lungsur tina ranjang. Gitu. Ada cing cicih rintih atuh arina naon teh ulah rurusuhan. Bisi mata kilaka. Oh, membari jengker kakandungan mah kudu apik dina ngalengkah ulah loba mayaweung bisi salah tincak. Leres Aki, puguh tadi teh abdi rurusuhan teu ningali kana tingcakeun. Margi sieun ku hileud hideung tadi ngarayap kana panangan. Samalih mah janten barentol kieu Aki. Cek Neng Lisna bari ningalikeun legeuna. Katempo beureum jeung gimpa sigana mah tadi urut buluh hileud narapel. Uluh nyawe geuning eta meunyi gimpa. Tang tua teu eta mah tapi baluran we ku cai uyah moal lila oge cager. Cing atuh manya anu dijalikeun teh ngilikan Aki. Mangga Aki. Tapi kesakedap atuh abdi bade ngalih heula calikna di handap supados laluasa. Sareng deui kirang sopan atuh pami abdi calik di luhur ari salira Aki kedah di handap mah. Nya mangga atuh dilangkung eta mah. Neng Lisna diukna pindah ke handap dibantuan ku Neng Epa. Itu, cing Aki minta minyak. Walon bitoh terus ngaleos ka dapur rek nyokot minyak. Teulilah geus norojol deui bari mawa minyak di wadahan kana pisin, sor diasongkeun. Ku si Aki harita gancang di tampanan. Sanggeus kitu mah prak ngamimitian ngubaran suku Neng Lisna. Uratna disasar lalaunan. Katempona apik pisan. Ari Neng Lisna katempo pudangas puringis. Oh mau palebah ditarik bari jeung dipletokeun mah mending ngagoak da puguh nyeri. Aduh ampun nyeri Aki. Nya wayahna we da kudu bener atuh. Tapi dari geus bener mah urat anu misalahna engke oge cager geura. Walon si Aki bari nyerengeh seuri. Ari Neng Epa sarip jeung bitoh anu ningalikeun kalah nyengir. Kawasna mah ngarasa linu. Teulilah si Aki geus rengse ngubarana. Alhamdulillah, insyaallah moal lila oge cager. Hatur nuhun Aki. Cek Neng Lisna bari jeung ngagulat ilet sukuna. Anu ayeuna mah karasa teu pati nyeri teuing teu cara tadi samemehna. Bito, kadamel cai kopi atuh kanggo Aki sakantenan kanggo abdi. Cek Sarip ngareret ka Bitoh nitah nyieun cai kopi keur nyuguhan si Aki. Mangga Aden. Ketalang keleos Bitoh ka dapur tekung silila oge geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung kue sakaleng. Sor diasongkeun ka si Aki. Angga Aki ngaleueut. Nuhun itu. Mohon Aki mangga ngaleueut. Nanging hapunten margi leueut teu namung saaya-aya teu gaduh anu sae. Cek Neng Lisna nawarkeun susugu. Parantos cekap ning geulis Aki oge kanggo Aki mah. Jawab si Aki barigap kana gelas cai kopi terus ditiupan. Regot diinum lalaunan. Rung harita ngarobrol menipogot. Sanajan kakara amprok oge Sarip Neng Lisna kitu deui Neng Epa ngarasa betah. Asa congah da puguh si Aki teh sikepna pikaresepeun. Kira-kira geus aya kana setengah jam leuwih si Aki amitan ka sararea. Nya terus ku sararea dijajabkeun nepi ka buruan. Sarta teu poho dikeupelan duit jeung rokok sabungkus. Samalah kue anu tadi sakaleng oge gahaja dibekelkeun keur dahareun di imah.
Ujang akirek mere papacah. Cek si Aki samemeh indit. Mangga Aki enggal saurkeun. Walon sari perineuteub ka si Aki anu katara menidaria. Ieu kaseur papatah di Aki teh. Umat hidup kudu loba inget ka Allah. Samalah ulah poho ngajalankeun parentahnya anu wajib. Deketkeun diri urang ka Pangeran sangkan salilana aya dina panang tayungan mantena. Tah ngan sakitu papatah di Aki mah. Hayu atunya Aki mah rek balik. Cek si Aki bari terus ngaleos ninggalkeun Sarip anu keur ngajanteng nangtung. Mangga Aki. Jawab Sarip bari neuteub tonggong si Aki anu keur noyod leumpang. Beuki lila beuki anggang. Saterusna mah teu katingali. Naon maksud si Aki teh make jeung ngomong kitu? Nah nyahoeun kitu lamun aing teh jarang ngajalankeun salat. Sarip harita ngahuleng mikiran caritaan laki juha anu tadi. Ras kana kayaan diri na anu memang rumasa jarang ngajalankeun salat anu 5 waktu. Rajeun nosok oge belang betong loba anu kaliwatna. Da puguh loba teu ari katungkulkeun teuing ku pagawean. Komo sanggeus tokona boga dua mah kana ibadah teh jadi jarang pisan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.